nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Wa qala fi ayatin ukhra bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas sholihin fabashsharnahu bi ghulamin halim. Al-ayah wa qala nabiyuna wa habibuna wa syafi'una Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ta'atullahi ta'atul walid wa ma'siyatullahi ma'siyatul walid. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu wa habibuhul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Para suyukhul ulama, para alimul ulama, para kiai, para kesepuhan, para pimpinan pondok pesantren, bil khusus sepuh urang, guru urang sadaya, agipun sepuh pimpinan pondok pesantren Nurul Hidayah. Oke, pimpinan pondok pesantren Irsadul Ibad, ke kesepuhan apa cintai anu kusim kuring dipihormat, kurang doakin mudah-mudahan ya para alimil ulama, guru-guru urang sadaya ke Allah sing dipanjangkeun yuswa anu barokah. Mudah-mudahan sing dipanjangkeun umurna, ditambih keikhlasan kariduan dina hatena, bikin selalu istiqomah ngabimbing urang sadaya dina jalan agama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer min adnal wilayah ila alal wilayah, bil khusus Bapak RT setempat, Bapak Wongso Subianto, nuku sing gering dipihormat, kurang doakin mudah-mudahan dilararakan nemban amanat di masyarakat, hakikat amanati Allah sing diiringi taufik beserta hidayah sehingga bisa membawa daerah menuju baldatun thayyibatun warabun ghafur, iman aman uman amin, tata tentrem kertora harjo ing madya mangun karso ing karso sung tulodo. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, bil khusus kanu janten sahibul hajah anu dinaungi ayeuna parantos korban segalanya, moral material demi suksesna ya walimah anu kusim gering dipihormat, yaitu Bapak Makmun beserta Ibu Makmunah. Nu kusim gering dipihormat, kurang doakeun mudah-mudahan ya Bapak Makmun dan Ibu Makmunah ajatna sing kenging ridho Allah, cita-citana dunia akhiratna nuletikna nu gedena sing dihasilkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke, sadaya jamaah anu hadir dina wengi ayeuna, ibu-ibuna, bapak-bapakna, pamudana, pamudina, parawana, rangda, garis dendek sekena anu kusim gering dipihormat. Mudah-mudahan seluruh nu hadir di tempat sadayana sing dibanjur kuridho Allah oge magfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat rahimakumullah wa hadakumullah.
insyaallah ulah khawatir sim kuring ge nyesuaikeun diri sabab ari ngaran cacahan mah komoh di lemur sorangan mah kaulana ge pugus sok kurang pati sinyal jadi moal kebal-kebal komoh tadi guru kajian geus eueuh ngaharewos ulah kebal-kebalnya jadi geus kekawawa hadir oge sim kuring mah ka dieu oge ku nyumpunan undangan bae ja Bapak Makmun jeung Ibu Makmunah Ibu Unu kaimah keretau ngomongna ka cenah puku cenah kami nyunatan incuk cik sim kuring atuh sabodo amat nah urusan jeung kula atuh lain kitu ka cenah hayang didiukan tuh gerang adangkak wae cik sim kuring kula ngadiukan jadi kajian sagedeng cenah hayang ngayakeun pangajian maturan nu mapais maturan nu masuk cik sim kuring aya upahan eueuh aya cenah alhamdulillah dari sangka ku sim kuring kaone juga teh mana lalaworak gitu orenganan atuh ti Mekah ieu burungnya support ditransfer real dibayar lagi sim kuring jadi datangnya ke sim kuring mah ya kusabab diona mun tadi ona mah moal datang-datang acan belum sabab can pernah kula datang ceramah ka manapun tempat lamun tanpa undangan dan pernah jadi tenang bae jauh berkat KBG pada menang ya mantap sim kuringnya moal kebal-kebal sabab kaciri hari si bejo mapan banget kejok ngareretan karena besek gitu saya ngabuakeun doa nu kumaha tanu bejo eta nu kapulapori molototan kebal-kebal cenah geus teh kawa wae ngawakeun kejok moal bejo kula ge moal kebal-kebal. Oh ngaji mah memang ada kita kudu kebal kan ngaji mah ngelukur minal mahdi ilal lahdi saukur saumur hirup doang selama orang masih kene di tempat pengajian dia kudu ngaji lamun orang geus cicing lain di tempat pengajian wios tekedah ngaji mana tempat pengajian dunia. Jadi selama kakak teteh cicing kene di alam dunia eta kudu daek ngaji engke lamun hayang istirahat tina ngaji hayang eureunnan hayang geus asap ngajina ketika orang geus lulus di alam dunia geus paeh kajian sakumaha protes kakak ka Allah minta Gusti wayahna hirupkeun satahun deui cik malaikat ngomong dia bibir dia monyong-monyong yang dihirupkeun satahun deui aya dia ke dalam dunia sabaraha tahun hirup 70 tahun 70 tahun ge beungeut dia delok ngaji penguting satahun cacahan dong DPR dia moal sabulan burung pokok sabulan moal seminggu moal sapoe moal sajam moal sadetik ge moal geus kakak ulah pokoyongkongan ka majelis taklim bari geus paeh manitip besi kuring mah bilang bobongkong ya tadi majelis kehareangan bae tang ngaji komo teh ngaya bobongkong jadi bawa lagi tanu ngaji kalau tingkat RT mah disuka laksana marada leubeut di dia mah para sekolah mana ya pemain lama bae doang anggota DPR paeh behiji hese nyiarkeun dina kemah kaduhung dah bisi teu percaya kakak paeh cenah bang teu kaduhung hudang deui cekek RT si teu percaya mah ngan mudah-mudahan kajian sakedeung ya urang sing kalebetkeun kana zikir ka Allah sabab ieu urang lolobana di alam dunia teh termasuk jalma gopil jalma anu malawong jalma abu poho loba ingetna
teh lain ka Allah. Zikirna urang malai inget ka Allah. Zikirna zikir YouTube, zikir TikTok, zikir medsos. Keur kieu mudah-mudahan urang kalebetkeun kana inget ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabab ieu mah pada urang bae nya. Ulah bebejakan sejen teuing. Pada urang bae eta Allah marenganna tah boga malaikat anu tugasna ader-aderan bae kaum juru kaum tempat nyinaon cenah eta tugasna sampikeun udar ider kaum juru ya kami sunah ladina yadkuruna Allah nyiaran jalma-jalma anu kumpul zikir ka Allah. Maka begitu maranena manggihan berpencar, begitu lombang kakanang balon ciki malaikat dah di dieu anu anu berzikir mah di mana cing baturana di imah kamamun mamun mana mamun unung cik malaikat presiden coba Sherlock hati-hati mau jawab Sherlock. Coba Sherlock lokasi napalabah mana? Di Sherlock ku malaikat ke urang manggihan kuarit karena Google Map. Nyusul kabeh malaikat kumpul aya di dieu kabeh. Eta kabeh malaikat cik dina eta hadis Nabi ngabeberkeun jang-jangna nepikeun ka langit ka hiji ngubeng urang sadaya anu cicing di hiji tempat dengan keayaan zikir ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang kira-kira kayak keur diumum ku malaikat kah geus lamun aya nu molos keneh eta berarti teu kakurungan jam-jam malaikat beungeut si eta mah sabab molos keneh bae sanggeusna diubeng Allah nanya ke malaikat tersebut, hei para malaikat mayakulun namun diucapkan kue tanu kuari ngumpul cik malaikat aya nu maca takbir bae Gusti aya nu maca tahlil bae aya nu maca tahmid bae aya nu Allahu akbaran bae aya nu alhamdulillahan bae. Oh gitu lajunan maranana leuleuh kitu kangain cik Allah atuh henteu. Oh, cik malaikat modal maka Allah matero sajasa. Eta papai semua beak dong dina piring. Teu kaur ku zikir sabab urang ningali ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Aju hayang naon kita kanu kumpul. Jang ngomong mah bang nu cager cenah. Yas'aluna jannah. Kabeh hayang asup ka surga. Cik Allah nang pernah neuleuh marina kana surga, aku can pernah. Oh, komo teh lamun geus neuleuh. Eta kana surga kirang-karang cenah eta urang. Kabehan ge hayang pan. Asup ka surga. Cik Allah Subhanahu wa ta'ala ushidukum bi anni qad ghafartu lahum. Saksikeun ku aranjeun kabehan, aranjeun saksina para malaikat bahwa kula nyata geus ngahampura kanu kabeh hadir di eta majelis. Alhamdulillah. Urang diampura kah dosa urang ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Lencik hiji malaikat ngomong kieu, ya Allah, inna fihim rajulan laisa minhum. Hei Gusti, buku aya hiji cenah lalaki di dinya anu tujuanna teh lain zikir ka Allah. Laju nyeunang si eta mah nyaran amplop doang. Ku anu mana eta kudu nyekel mik. Ari kalau teu dari dua kabar. Ngahakan sorangan bae. Kapapan hari penceramah mah ari ngarosting mah geus biasa. Tak lama lalieur eta ku babaturan sabenerna mah. Torojol diserut kalimah gendong. Ciki serut ka pamajikan kula ngomong kieu teh cenah kamari mah dilebon batur eta kiai mau bikang sejen.
berengut ya barokah torojo lagi bodoh ngomong kamar itu kan nampal saya ngobrol jeung pulang macam Ki Mansuri nyandung menyandung ada pemito anak kawan aduh ini jodoh teh nawe berat gitu kulama yang nahakan awak sorangan bae saja anu tujuan lain dikir ke Allah lain ibadah tah nu kana kaum mikir kama tujuan jalan amplop cik Allah jawabanana hum julasa'u tidak masalah kenapa? Karena mereka itu satu rombongan mereka diuk bareng pala yasqa bihim julasa'uhum maka siapa saja yang duduk di situ apapun tujuannya kalau bersama dengan orang yang zikir dengan Allah mau bakal cilaka sababna kurang kabawa mulia kujalma anu inget ke Allah subhanahu wa ta'ala mantap ulah mumpung hari rumah jorten tujuan nyaran udut dah ya orang mapan ada yang jalma masyarakat dia rata-rata kadang-kadang cangkang nama jarum super orang jalan nama SS pandel mama aing si maya aing mampu Allah aing dibawakan lobaan ya SS cangkang naisin lanjut cangkang jarum super ari jero SS cara kudu gitu bisi negeri barek ku palawari dalam pancingna SF mah SF gede banget ai cangkangna super mah orang cerona SF jadi barek super dan eta gambaran pikeun urang hadirin terkadang ieu urang pan ngedepankeun casing ngedepankeun cangkang ngedepankeun tampang ari cerona eueuna naon eueuna naonan cangkang jarum super ada jero SS horenganan mah mending kene ieu kan cangkang SS ada jero jarum super panurang mah tampang bae lebih gede ke meje lebaran di mereka kacamata hidup tas leutik orang duit lagi menengah hutang di Bang Emo beres bebeleciran di udah-udah ku para wanduan mau motor bir pakai Bang Emo mantap cek ayam kasar dari ayam pelet ayam nak banget tiap karena pelet mencuri hak bayi karena ngaji hara resep kumaha gitu nah utang duit ya ke Bang Emo udah dibayar kayak dia dicecer-cecer ku para wanduan mulai saya ya orang loba cangkang doa hari besi nama Allah nanaonan geus mudah-mudahan kajian urang penting ieu ngan ukurna hotspot ngan ukur ngadownload tapi mudah-mudahan sing kabawa menang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala siapa kurang hayang nyontok kiai mah model Abah Haji Uto Abah Haji Basri Abah Haji Entah jeung saja pindah seka ieu nu kararia ya eta sora penangna bae ka kelas rekan nya gitu sarua jeung tas ge urang mah aya maca puji kudu la ilaha illallah subhanallah kiai mah nulis bae ka kelas rekan eta tasbih eta sora penangna tasbih ka so tak kurang hadir jeung bangsa alim ulama alhamdulillahirabbil alamin taya penting ieu Bapak Makmun jeung Ibu Unung ngumpulkeun urang sadaya di tempat boga kahayang naon hayang dapat manehna nyeunatan sakadang incuk sedangkan moal aya jalma anu boga turunan anu boga anak hayang jadi anak anu teendah sedangkan eta anak anu soleh eta soleh lain warisan kan soleh mah lain warisan beda jeung harta beda jeung jabatan beda jeung kedudukan beda jeung beungeut beungeut mah aya warisan
Mun sampai saya tambah gelis, turunan gelis yang kasih ya. Turunan. Mun goreng kalau ngintip ber. Aku remek wajar lain mun makan lagi remek iya. Turunan bisa diturunkan begitu mah, turunan banget mah. Harta bisa diturunkan kan? Bisa diwariskan. Jabatan bisa diturunkan. Anak raja pangeran disebut. Pewaris tahta kerajaan. Kayak pindah kadinya. Anak kawongso bisa jadi RT ya. Sebab kewajiban kawongso raja kanang palem. Bisa diturunkan eta ka RT ke anaknya. Warisan. Tapi soleh itu bukan warisan. Dengan jamin anaknya jadi soleh demi Allah pula kesumpahan. Dengan jamin anak ulama bakal benar demi Allah pula kesumpahan. Kenapa? Karena kesolehan itu bukan warisan, tapi hasil didikan. Emang pirang-pirang anak kiai nu wani kene ngalawan kae nu bapana. Ngebuat deh. Tapi kadang-kadang anak masyarakat biasa teu wani ka kolot. Jadi lain warisan kesolehan mah. Urang mah perpandangan soleh itu adalah ulama. Soleh itu adalah kiai. Soleh itu adalah santri. Bukan. Kiai dan kudu soleh. Santri dan kudu soleh. Kenapa? Karena mereka baru mendapatkan alat untuk menjadikan dia soleh. Apa itu? Ilmu agama. Ilmu agama. Kalau ilmunya dia gunakan, kalau ilmunya kumah diamalkan, soleh. Tapi lamun tadi digunakan salah tepat. Doang kapan? Kakak dekat Mekah. Teunung dipanggil buka mista. Mah, mending kamu Mekah yakin bapak ke dia. Sana ngomong ke sana, habis buat kapal. Kapal rusak. Mau nyampe ke Mekah alat dia. Alat mampirang-pirang kajian kiai kena pangkat tapi korek 12 Juli lain 12 setan 12 Juli banyak kita aing ngariung tilmur batur dongdang yang menang gede hari kumanena nyeun lemet saya ngajak masyarakat lagi dah pagede-gede dongdang aing bangun siata letik atau mau diturut munang sabab nak lisanul hal atau milisannya maka bukti itu lebih mujarab daripada cuma sebatas omon-omon ngomong doang bapak bari ayo ngomongnya dong bulan penting balik cair lah saya kiai korek ayah karena kamu korek sorek salah padahal mah kiai kenapa? Karena dia belum menggunakan ilmunya. Ada tangan guguruna, kotokna loba, mbena loba, berhubung objek korek, kalau masjid kotok santri. Kayak korek ya, kayak korek. Lain di dia sama, dia kepala gerkape. Ya maaf, Padion Jakarta. Kalau masjid kotok santri, begitu santri nek maraban kotok, kotok na dua. Cik nu leungit kotok air kemana ya? Pantan di masjid tuh kayak nanti bebenya kan dia. Mun bebe jagain nyaho teh. Tapi bebe coba ditanya ke mau jaga di tuh kiai. Tanyakan ke guruna. Pak, jalannya apa tadi masjid kotok aduk? Atuh aliu amat ya jor teh kotok Allah. Kamu kuno Allah kan? Tapi pengen Allah. Ampun nih. Atau guru murid baca ada guru nanya. Kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau guru laki. Mun guru nabi kan kencing berdiri, muridnya pasti ngintipan. Cik santri nanti ya, balas kuai. Menang saminggu santri napa bacakan masjid mekiai. Santri manusia malas pandai kira masjid mekiai barang kayak nong meo begitu dak antara masjid mekiai enggak kenapa kami mau masjid kayak me Allah
akibat genang korek nu sombong ayo sombong lain kayak mah orang betah yang ngomong nah kita ngerti ya mata Ki Abdul Qadir Jailani sok ngomong kulama eta kanu maksiat ngahargaan kunang sababna marana mah maksiat ku sabab teu ngarti kana ilmuna teu nyaho ai maksiat ngarti kana ilmuna leuwih mulia keneh jalma maksiat tanpa ilmu daripada ai maksiat nyaho kana ilmu mulia keneh setan daripada ai Cik Abdul Qadir Jailani bahkan Abdul Qadir pernah mewek gara-gara ku tukang mabok teu pirang wali kutub brajana wali ku tukang mabok mewek pak mewek ku tukang mabok mewek Abdul Qadir anu sok abajeun teh dirutinkeun tak manakibna kurang sok hang dibacakeun di unggal imah komo usaha mah ngeun aya nakal bae dibacakeun manakib jelema talok salat oh nembel di mana ini mah hiji waktu Abdul Qadir papanggih kan jeung jelema tukang mabok hei Abdul Qadir si tukang mabok teh tukang mabok ieu geus ngomong kumaha kar aing makan tukang mabok saya boleh nyaho laju kira-kira ieu aing bisa terjadi tukang ibadah doang dia Cik Abdul Qadir Allah mah maha kawasa kenapa selama kulit panjang belum dibunyikan pertandingan 45 kali 2 waktu 2 babak tambahan waktu kadang-kadang ulah pakai patokan maka ulah putus asa main bola makan ada nggak mental juara mesti ada selama wasit dan nyiuk kulit panjang berarti ada harapan untuk menang minimal menyamakan kedudukan kurang kuari telok salat kurang kuari telok ngaji kurang kuari telok ibadah ulah putus asa rahmat Allah lebih gede daripada neraka ulah siapa tahu mungkin mau orang tahe ibadah ibarat kesebelasan yang dalam posisi kalah tapi tidak turun mental juaranya selama kulit panjang menunjukkan terus menyerang terus bertahan maka bisa jadi membalikan keadaan mualnya nyawa kurang dia mah sebab ulama maniak bola ketika terjadi final Liga Champions di Istanbul Turki antara AC Milan dan Liverpool sahan udah nyangka Liverpool menang kalah 3-0 hadirin eleh 3-0 ini pelajaran bukan bicara nganggur sebab adunya lil imarah dunia bikin dijadikan pelajaran bikin orang dan bikin anggur-angguran tebuh 3-0 kalah Liverpool secara syariat 3-0 itu susah untuk menyamakan kedudukan apalagi membalikkan keadaan tapi bola itu bulat segala sesuatu terjadi detik-detik akhir Liverpool bisa menyamakan kedudukan zaman Kapten Nasi Gerrard eta menyamakan kedudukan daripada rusun situnya akhirnya apa? Imbang tambahan waktu 2 kali tambahan waktu imbang akhirnya dibawa ke babak adu penalti tos-tosan Milan kalah padahal tadi nangis menang 3-0 kita pun begitu hadirin kajian urang kena kuari ibadah telok ngaji segala macam telok pentakeun ka Allah Gusti paparin taufik hidayah abdi sebelum ajal menjemput sebelum perintahnya dibunyikan malaikat Israil datang menjemput nyawa abdi supaya dipaparin taufik hidayah ke Allah teh tobat ke Allah subhanahu wa ta'ala bisa jadi nukuari ke posisi menang doang tadi milah kurang daek ibadah apa tidak menutup kemungkinan menjelang ajal datang kita menjadi ahli maksiat berbagai macam contoh dan kisah dalam kitab kita catat kibar sisok santri nabi ribuan bisa hiber ngomong kiai ber santri nabi bisa hiber ngomong kiai tapi ternyata dia mati dalam kekufuran naudzubillahi min dan cik eta jelema teh Kak Abdul Qadir nanya cik Abdul Qadir bisa
bisa jadi ahli ibadah, kajian kuari tukang mabok, tukang maksiat. Satu pertanyaan lagi, jika tukang mabok. Laju, Allah mampu dengan jadikan jadi tukang ibadah jadi tukang mabok doang aja. Allah mampu dengan jadikan dia tukang ibadah jadi tukang mabok doang aja. Cerik Abdul Qadir. Cerik. Karena sebabnya tidak menutup kemungkinan. Nah untuk bilahimnya, dari anu tadinya tukang ibadah jadi tukang maksiat. Mantap kemarin aja mantap. Ulah sosok orang. Kurang diberi ilmu, bikin karunyan kanu bodoh. Ahli maksiat itu bukan untuk dicaci, tapi untuk diberi masukan, untuk diberi jalan supaya teh ulah sampai ke sasar hidup di alam dunia. Abdul Qadir sampaikan doa itu. Kadang-kadang kiai itu gede yun, kadang kiai lembaga kita tambah pak. Mana pak? Gimana pak? Kenapa tanpa prima? Ngariung di nuhaja gedeun di dalam merenya gitu kotok nak mentak pingping mun aing jeung santri rejenan moal seueuh lajuna tacik eta kiai kanu hajat kak jeung santri kula mah keur muting ieu nang muting teu ngadahar daging teu ngadahar lauk ngadahar naon bae koneng gede doang ubah atuh cenah di bejaan untuk di bejaan kan batal puasa santri apa? Mata di bejaan. Kiai nama caluhak, ada pingping kotok sama tuh. Santri nama kahel ya daran koneng gede. Dijualkan karena oyangan pasirnya ke panitia mangengel kak. Eta santri jangan kembali keluar cimata. Ya Allah, yang bukan guru kiai. Batur maka pangku mana nuketing santri. Lima santri dihinakan ngadaharan koneng gede, kebeli haranak atau haranak pun koneng gede tianya. Berapa kau yang dibalas, yang kena guru nukil mah begedian doang. Barang lagi waktu ngariungna ditusugi, bisa kalah aja ditusugi deh. Kena ngadoa, maklum ada ditusugi, makan setrum nak kelain dah. Beda kah? Ciri-ciri kan dia. Mau ngadoan ke masakan di nusugi, rada kembali nusugi mah. Barunya murada pasehat ya. Bosoi mau buah lagi. Ini masakan mau cempreng. Sekeun bilang geus bae. Keur ngadoa cenah kita kene kusu-kusu eta si santrina neangkeun aja tusugi teh. Kak cenah ieu guru ulama ieu keur ngadoa, ieu keur puasa mati geni. Nanti mati gini, puasa sapoe petir. Jadi bukan ada itu jam genap. Gula mau petir ya macam puasa kene. Masya Allah ceh, muntiri bejaan sul adam amat cene ya pula kakiai. Oh cene ngatur. Beres ngadoa teh kita ya kemajat, Pak. Abah mah cenah ka kamar wae. Kayak kiri kiai benernya nuk diistimewakeun heuh. Di kamar sorangan ge moal ngeunying nu pokona mah VIP bae macam. Bari udang cenah kene dia ka santrina kegedean nya mantap dia cenah jadi kiai doang aing di kamar cik santrina rasakeun suka kamar kiai ditutup keluar dikunci keluar 5 menit can datang keneh bae nu mawa kejo 10 menit can datang keneh bae cik kiai pohar ini muliakan kiai doang segala dikumpul-kumpul tapi beres keluar setengah jam cangkel liu ngadapang datang lewat pun jalan yang nambah berusaha teuing yang muliakan naik dari setekawa walak baju nak kaheresan reguan kejo kebal teh kita datang barang udang jam genep isuk dibuka lawang kamar, bak, dibuka aja. Hah? Ulah kagak apa nggak ketemu kosong, boleh sebulan puasa ya pulang tahun kenapa mbak jadi marah-marah pak? Nggak sudah apa? Atau enggak sih kita dikit?
Lanjut, bukannya apa korik, bukan apa. Atuh pancing santri abang terpenting abang mau puasa mati gini. Hah? Santri aja ngomong gitu. Oh Pak, mata kamu di kamarku. Loh iya. Sebuah itu di kamar istimewa ya. Orang di penjara. Dan Pak, wah balik. Orang ketawa hanya mau santri. Saat itu polongo deh. Contoh guru dari guru. Datang kapal yang dibentik-bentik dulu menjadikan dari kilung santri. Santri doraka dia, mau mempat ilmu dia, polongo dia. Di santri lah pura-pura penyawat. Itu ya dia salah untuk pura-pura. Engke kayak haliwang, emang dia bah. Emang enak dia. Dia ngabejakan kanu aja kayak mati genitnya dia nak. Dia benar tenang bah, tenang kumaha dia yang mati nyatu dia. Kayak gitu bah, ingat apa gara-gara yang di masyarakat teh. Kumaha gitu, kita apa jangan nabi bermuti kan. Ada orang yang gede doang. Banget siapa jom orang gede kayak nyatu kan. Orang lain. Tahu. Nanti warga gede nih ya. Kalau mantap ilmu tengah jamin kan nggak semoga Allah bikin nggak jadikan jamaah tersebut ya bagian orang yang disebut jamaah taat ke Allah ulah ganti-ganti kalau kita pangkatnya sebagai seorang anak taatullahi taatul walid jika taat ke Allah mah cukup ku taat ke indung bapak. Ketika orang nurut ke indung bapak maka orang berarti taat ke Allah. Kunan sababna ridha Allah fi ridha walidin. Ridha Allah ayana dina ridha indung bapak. Kedepankan indung jeung bapak. Heulakeun pareta indung jeung bapak apalagi pikeun lalaki. Kurang geus rumah tangga boga pamajikan orang kurang ada kapolot urang ulah didenge. Naon sababna bencana doraka ti pamajikan tapi doraka ti kolot boga kuburan. Ulah kalian ku ewe. Kajian paseah bener demi kebahagiaan indung jeung bapa mah. Siap. Kunaon sababna? Eta karamat urang di alam dunia. Bob lalaki maka kajian geus rumah tangga komo anak lalaki mah pambedean mah komo. Anak lalaki tetep kudu ngabakti ka indung jeung bapa. Beda jeung ewe pamajikan teono malah mun geus boga pamajikan laki, ya awewe mah salaki kawajibanna pindah toatan anu jadi salaki lain ka indung jeung bapa kumaha cik salaki. Beda bikang. Tak ulah gagah apa? Anu pakai kareman goreng bulan teh hiji pakai kahewa ku kolot. Nu kadua pamajikan pakai kahewa ku salah. Itu yang paling mengerikan hidup di alam dunia. Tak kudu kumaneh lembangan ka Cilongo. Tak kudu kumaneh lembangan ka Cirebon. Tak kudu kumaneh lembangan ka Banten ka Cimaduan. Nyaran ka Roma, nyaran ka Muliaan, nyaran ka Berkahan. Datangan kuburan indung jeung bapak daripada dia ka Cilongo kuburan indung jeung tong polongo dia. Alamat dia mah di dinya. Iya mah aya ka kuburan indung bapak telok ngolong-ngolong, ka kolot telok noong-noong, jarah wal bulan rutin beungeut dia kecok. Wali kehewalan ka beungeut dia. Kunaon sababna? Ka kolot mah teu nurut, ka kolot mah teu bakti. Taatullahi taatul walid. Taat ka Allah mah taat ka indung bapak. Sabalikna wa maksiatullah maksiatul walid. Cukup maksiat Allah mah kudu nurut ka indung bapak ge. Kudu bakti ka indung bapak ge. Geus maksiat urang ka Allah Subhanahu wa taala. Ulah ku ewek lamun geus rumah tangga bikin bakti kanu jadi indung bapak mual mulia mual maju jelema siaran dukun paling ampuh ahli hikmat paling hebat
hayang maju dia usaha dalam segala bidang, tapi tinggalkan doa hidung jeung bapak, tinggalkan ridho hidung jeung bapak jadu mukuk alam depan untuk mereka katakan ini ayat juta sampai ke kasorang sabab kahijab atengnya udah dari yang mah gitu aja tom ayo mah teunung jeung keluarga besar hidung bapak orang geus mararang cik dina kitab Mukhtasar Qurtubi dicaritakeun seluruh kalakuan anak-anakna seluruh kalakuan nu hirup bakal ditembongkeun 5 tahun ka jalma-jalma anu geus mararaot di keluarga maranena terutama ka indung bapak. Maka ketika mana akur hidup dalam dunia, maka karena tukang ibadah di dalam dunia nah yaskurun, maka eta nu marawat di alam kubur bakal syukur ka Allah wa yafrahun jeung bararuna. Tapi sabalikna lamun ieu keluarga ditinggalkeun ku indung bapak para seak kadang-kadang boga tangkal pokosan hiji indung jeung bapak dan kasinikeun terang mari ke tangkal pokosan ini mejrut madar pokosan jadi betul anu belakang bakal ingat maka wayah sanun keluarga nu geus maot bakal sedih prihatin naudzubillahi min dan makanya pentingnya orang boga anak an iman ke Allah. Ari urang mah sok fokusna ieu ka anak doraka bae. Padahal mah loba kolot doraka mah. Anak doraka kenapa? Karena dimimitian ku kolot anu doraka. Ieu urang rata-rata urang termasuk cimpurin kolot doraka tuh. Menyebabkan anak orang doraka. Syekh Muhammad Sato nyaritakeun wayajibu al abai wa ummahati ayu alimu auladahum ma yajibu alal mukallafin ma'rifatuh. Wajib ka indung jeung bapak kudu ngadidik anak-anakna ngawuruk anak-anakna magahan anak-anakna karena perkara anu wajib dikanyaokeun ku jalma-jalma mukallaf. Mana contohnya? Sifat wajib di Allah, mustahil di Allah, jaiz di Allah, anu jumlah 40 kita. Oh eta anak kurang kudu dipadahkeun ku urang wujud kita pako termasuk mustahilna Adam kudus panah jeung nu jaiz di lupuli mungkin wa tarku eta kudu dibejakeun kurang kaidung ka anak-anak kurang kula nanya ka urang kanang palon aya teh pernah makan anak nama dia itu dan jawab dan bareng bae pernah tak orang sebagai orang tua indung jeung bapak magahan anak karena sifat wajib di Allah jeung mustahilna jeung nu jaib anu 40 hiji pernah teu anak urang dipagahan urang dan sedangkan hukumna wajibu wajib maka otomatis esensinya ketika wajib dilaksanakan akibatnya menyebabkan orang doraka berarti orang kolot doraka wajib di Rasul mustahil di Rasul jaib di Rasul kudu dipatahkan sidik amanah tabligh patonah jeung nu mustahilna pernah ke orang dia makahkeun ka anak encah berarti orang dia kolot doraka maka wajar lamun anak orang doraka kenapa sababna dimimitian ku indung bapana anu doraka naudzubillahi min guys itulah introspeksi diri urang benar kalakuanana giliran anak kolong ada rencana anakku maneh kebener gitu cik salakina anakku maneh emang angieuna jeung tihul bareng urang sok nunjuk-nunjuk anak kasar dia cik anakna tuh mesti ku ngalah ka Prabowo padu mesti ku ngalah ka Jokowi nah lama ka indung jeung kayak penting urang boga anak anu iman tujuan anak teh cik Muhammad bin Sato
liyurasikha imanu fi qulubihim, supaya keimanan meresap dalam hati anak-anak urang, wa yaqadu alal ibadah, dan supaya bisa ngabiasakeun ngadatkeun kana ibadah. Mantap urang pikir kitab agahkeun ka tauhidan eusian hatena, bahkan cing dina kitab Fathul Muin eta ngelehkeun kana kewajiban mareta salat eta heula bejakeun sifat wajib di Allah, mustahil di Allah, wajib di Rasul, mustahil di Rasul. Kanjeng Nabi dilahirkan di Mekah, diutusna di Mekah, pindah ke Madinah, maot di Madinah, dipendemna di Madinah. Eta kurang kudu dipagakeun ngelehkeun kana kewajiban nita salat. Kayak geus bisa anak urang rek takarat kewajiban salat. Ari urang pancan pernah eta magahkeun kitu. Eta anak urang berarti urang lain kolot bener ya. Kolot teu bener ya, bener sama anak teu bener. Ngeun untungnya urang mah di lembur urang loba kiai, loba ustad. Ngeun kula penanya deui, eta kakak masrakeun henteu ka guru ngajina. Eta masrakeun maka ieu kumpul kakak tetep ada kakak. Kak, abdi ya ada ngabeberat kakak kamu dan diterima. Jawab di malaler hejo ieu. Tapi sana namun anak mah supaya ulah jadi leler hejo teh ngarti kana agama. Mun diterima kita itu kakak. Cik kiai teh kopil tuh diterima ku pula sasalaman bebas. Ari eta mah anak urang ngaji ka sotopang kiai karo kiai do ka bawa cai palit. Ruan rieu teu paruguh. Dan masyarakat mantap kan magah tetep bae kiai mah menang ganjaran kumaha aya kasambupan akibat can ijab qabul jeung urang sadaya. Ieu anak penerus urang hadirin. Lain penerus majulan sawah lain penerus ngagarap kebon lain penerus pabrik lain. Banyak kakak loba pabrik lain teu kudu diwariskeun. Yang nalika abah mau ke pabrik di Cikandet termasuk PT Tumung. Mana Cikandet? Eta di Cikandet PT Tumung. Ngan bahasa Korea eta mah lain tumung urang. Tumung urang mah naon eta. Diwariskeun teh kudu. Warisan yang paling utama mah ada ilmu agama kanu jadi anak. Ieu anak bakal jadi penerus sujud urang, bakal jadi penerus ruku urang, bakal jadi penerus ibadah urang. Sabab urang mah hirup teh moal salalawas maka dibatas Kangjeng Nabi benu piharasepan Allah, junjunan Allah, umurna ngan 63 tahun. Kangjeng Nabi piharasepan Allah ngan 63 tahun. Obat urang kanang palu nu pihewaeun Allah. Ayo. 63 tahun geus lamun aya di dieu kuari nu geus 62 tahun, 11 bulan, 3 minggu, genep poe sajongjongan. Berarti hati-hati umur kakak tinggal sajongjongan deh. Ini suka aya bonus, sok berharap karena waktu tambahan tak pasti tambah. Bisa 3 menit, bisa 5 menit, bisa 10 menit, bisa tadi bere-bere aja. Waktu tambahan. Ya waktu pokok 63 kira gitu. Kalau menurut nyampe 63 secara syariat. Kenapa? Karena bukan cuma akhlak yang rusak sekarang itu, jasmani juga sudah rusak. Orang pengalaman taina bisa pakai maledog tak anjing kan? Dengan kena. Tai kolot pengalaman bisa pakai maledog anjing. Kunang ngomong betelas. Lamun eta tai kolot balap pakai maledog anjing, omongan eta anjing kan jewerekan. Nyeriot. Kunang sababna makanannya itu steril, minumannya steril. Paling dikucau bae. Nan kucau, belum cau. Bari mah kadang-kadang disingkat, mantap umurnya ke sararingkat. Nasi goreng, bakso dicolok, sumpah itu ketika itu. Kadang-kadang pendek, umurnya pendek. Barang steril, belum jauh, belum talas, belum dangder, bubui dangder. Gitu di saung teh bubui dangder, bubui jauh kadang-kadang. Bubui opat jadi 5 kadang. Jangan alhamdulillah pangaluh jelema soleh. Bubui jauh opat jadi 5 orang hiji mah teh uci.
bikin kayak wena ya cina aing dua ya tilu jertai barang kau menjadi dahat nyingir gitu salatin nyaho beda kan wena mau nyingir apa yang ada bubu itu uji menaku maka pada satu balik cau cina hasem dia pancau nggak sum hasem kayak uji bahwa steril tidak terkontaminasi oleh bahan-bahan berbahaya kayak pewarna barang dari bahan kimia tapi jangan kurang kuari beli minum kurang kuari minuman yang ada di depan saya di depan orang sadaya Allah nu make bahan-bahan pengawet bahan-bahan kimia pewarna yang berbahaya bagi kesehatan jasmani secara syariat memperpendek umur kita. Di Ronaldo minum yang ini jangan yang ini gara-gara Ronaldo si Pepsi diseret-diseret di pengaruh Ronaldo ya. Maka perusahaan Pepsi minggu eta kerugian 40 triliun rugina jadi ulah minuman maya sodaan minum ya mineral yang sehat dia mah sehat mata Ronaldo bisa 40 tahun aktif kan main bola orang dia 40 tahun masih dirawat di rumah sakit. Ini secara syariat sebab kadaharan kurang anu dikenyot kurang eta rokok banyak eta rokok eta memang bener pemerintah mah salah kajian setengah hati ngabejaan gitu setengah hati naon sebab pajakna gede pan untuk ngaran rokok mah urang bangkrut pemerintah. Mantap kiai anunan jelma paling loyal terhadap negara yang membangun negara itu santri yang kiai. Beberapa mudu narosan utama. Pajaknya gede kak. Negara. Rokok bisa membunuhmu. Jika wena kak orang rokok baik peringatan dinkes dinas kesehatan rokok membunuhmu. Oh aing tapi sabalik kena muntem rokok aing membunuhmu kata majikan jago lalieur. Beneran bagaimana bisa pakai maledog anjing taina sebab sehat tak umur kolot lama parah aja enggak tapi dalam kan tai budak zaman kuari atau dalam kata kayak sih nyamejur nyamodohol mau 7 pamatang kabel boro-boro pakai maledog anjing nu modalnya bentuk irung dari sorangan ge bau karena sababna sudah terkota mana sih oleh bahan barba kok anak kurang mama sebelah depan di dalam sebelah tidak karena ini sebelah udah sama ngajak baik bahwa macam alamun anak kerdi kandung teka seorang kahayang bawa anak sok ngajak baik boleh betul bodoh kan dan bersabab itu bersabab lo banget sebelah ngablak banget bahaya kadaran zaman kuari mau bisa pakai maledog anjing sebab mejur ternyata baik dohirian baik dan jasmani baik termasuk rohaninya akhlaknya dekadensi moral zaman kuari telekan zaman kuari generasi muda kurang hormat kan menjadi kolot kurang adab kan menjadi kolot kurang adab kan menjadi seluruh kurang adab hancur akibatnya pamet anu asup ayat 2 macam ayat 2 macam ayat dohir, ayat anu batin. Nu dohir masuk tadi cetak, anu berupa kadaharan berbahaya. Anu batin eta, anu kalau sampai cekal ku anak urang. Sapok wae mantap kuari mah jarang kah bulan dulu anak bawan kuari anu main hong-hongan kalau kaya. Bener tak? Boba geus eueuh kah? Dampu geus eueuh. Eueuh bebentengan eueuh kah? Ucingan eueuh. Main ye. Menjadi dia, terus apa? Bagaimana pandai ngomongannya, nyumput gitu, asal panggil, hong kejoy, hong sarmoa, pak etak mencerdaskan otak etak, non mencerdaskan otak berarti cepat tanggap etak si kejoy, sebab dalam salah tebak berarti cipit ikena, jalan si kejoy. Tapi zaman kuari geus dae anak urang anu hong-hongan, bebentengan, kucingan, main yeye, kunaon sababna anak urangna kuari mah geus ngedepeng bae di jero imah. Leungeunna rapet.
karena naon HP singkatan hese pisahna. Nek sagala HP kan dicekel nek nyatu lain gara dipanom kita satu dipoto lah aku pengecetan cepret update status inilah bahasa juri bangkore marang bahasa macam-macam bahasa juri gitu Pak mengadana berarti juri foto bola segala macam dipoto bola salah kirim dipoto kok yang mana lain diubaran kabamang gering foto ko teonong semoga lekas sembuh mesti komentar jangan dipoto anak zaman kori mah kuriang kolot baheula langsung mekrek bawang mun beuteungna kembung boborkeun kana beuteungna cenah kempes sup angin geura dikerok kori makan dipoto ku indungna dipoto semoga cepat sehat buah hatiku banget ya hejok mentiku sehat ku dipoto zaman gua malah dipoto di lemah menyeri jasa yang KTP baris kena bambu kau mah pedak tuh bisa ngicip aja pedaknya kakak-kakak pedak kalau kasih nanti tak bisa ngicip entah tak dipoto ku memberikan KBB digoreng cepret tapi ngicip aja update status pedak deui goreng kan lain neulekeun pasakan neulekeun status batur bae pedak tutung lagi tutung lain sedih ya ada seperti sebenarnya foto deui bae inilah pedak negro tak banget dia negro mata kurangnya hese kan ngadidik anak sama guna kurang memberikan HP ke anak secara jujur kita. Kenapa kita membelikan HP anak? Anak opat dibelikan HP opat karena kita juga ingin tenang main HP. Benar tak? Nggak ganggu. Tapi belum pernah belikan anak, anak menginyuman baik. Maju orang gak ganggu kalau tiktokan oke. Ini nangis videoan baik. Ini doang setruk. Dipinjam HP nakan, can upload akan. Kulantaran hayang tenang mekan HP indungna hayang ngeleken lajada bae jeung TikTok sok bapana hayang main bola anak dibelikan KB pan tenang rarepe BKB jelema maloba tapi dong ditujuna itu dijero ieu repe masing-masing tak budak kuari mah leutik ini geus make kacamata mengenal pakai kacamata umur 70 tahun ke atas. Kori mau budak letik pakai kacamata. Atuh makanya ini sinar tak mulukan apa? Nuka dua jika pemerintahan para ahli orang sinar eta ngajadikeun otak anak kurang keberadaan orang jadi keras. Matak mun sapa anak kurang rada wandalna beda. Ku sabab kasorot teh kata. Mun tah kasorot teh langsung pahay mau lainnya. Mulai meuli iya makan telah bodoh etak mantap orang dibalikan secara jujur karena kita tidak ingin diganggu sakit ya nong aja duit di Mekah loba udah dibalikan begitu mah udah dibalikan jertai kebay lah kebay ngas tadi kan aku lagi kan hari ngas jangan kali Masya Allah, mantap kecelakaan sekarang makin banyak. Kenapa? Mau motor bakal HP baik. Kalau kurir ya karena gitu. Mau mobil pakai HP baik gitu. Segala motor sudah baru celaka kalau dipakai buat non. Terfokus karena titin cakel. Tak kurang anak kurang, nggak ada. Sebelum ngerasakan sulit nak ngadidik anak zaman kuarit mantap cek sedina ali didik anak darah ulah ngukur sakemampuan dararia sabab anak darah hirup lain di zaman dararia zaman kuarit mari pujasa baheula paling kuntianak buru-buru kaum paling baheula mah pocong kuarit mah masyaallah geus bisieuna nabat itu kalabat leuweung kolot kali mah piharilangeun segala macam aya baheula mah paling ngintip OBB operasi bilik bolong baheula mah kuarit mah sepuluh ngintip segala macam aya dina nu penting mah aya paketan gitu langsung diketik anak kurang ngeluh anak aing macam anak alam di kamar bae paling dulu porno
Naudzubillah ini narik laju namanya bibit batur keuman. Ini sebagai wewan namanya kayak ngomong. Ini tuh sebagai wewe. Pan tinggal ngerasa doang kan. Kalau gak paham kurang kau net. Paling ngisep begitu ya. Bahaya matak pergaulan bebas pelajaran. Naudzubillah ini. Naudzubillah ini kali. Ya, orang doakan. Ya kau nunggus kaunung tamamun geus berkorban moral dan material berangkat ke sakitu gede kita sing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Incuna sing jadikeun cincu anu soleh sing dijebat rezeki inung kolotna jeung bapakna kita ngadidik anak dina jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Sabtu Ibrahim ngada Rabbi habli minas solihin. Gusti pasiana di anak anu soleh. Kurang hadirin gitu baik. Di samping praktek kurang ngadidik anak, masalah kan ngerti, loba kena doa minimal salat 5 waktu. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa urang supaya boga anak-anak anu jadi pangadem hati urang, tegasna anak anu nurut ka urang, nurut ka Allah, nurut ka Rasulullah, lah jadi penerus urang dina ibadah, lah jadi menerus mau tetep mocok ganjaran ka urang insya Allah. Sakitu bae di sebuah tadi sama hamburannya ka bejo asal bejo kayak jual gitu. Maaf, masalah. Jangan